Erik mohon dihaturanan. Pak Erik jeung Awandi cenah bade duet. Bantuan Abah teh hek di dieu teh masih terus kenehnya. Kabanyaran Kacang Kuang di Curug Cinulang bulan bentang ngarembongan hawar ayat tembang asih tembang kadeduaan. Hari kaderi apa Curug Cinulang? Di Curug Cinulang anjen cerit palilihan muntang karena pangarepan cinta urang mugi asih papanjangan. Sabar kaderi cai kaheman mikir kaceretan ibu nakamelang asih merasa kahariwan kita urang panumpungan. Wati Gede Wati, berapa kaulan kalau Pak Hajar. Saya teh alo, siga Kang Darso jeung Ayiyit, jadi teh aya Kang Darso teh aya Ayiyit. Anjing cerik balilihan muntang karena mengharapkan kasihan cai kaheman kaceretan ibu kamelang untuk aku keterasa kahariwan ibu nakamelang ketagung keterasa kahariwan cinta urang panumpungan. Wati Gede Wati di Curug Cinulang anjing cerik balilihan muntang karena pangarepan keterasa kahariwan cinta urang